warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai barudak kelas 1, pendak deui sareng Bulina di pengajaran bahasa Sunda. Kumaha darama? Mugi-mugi sadayana aya dina kaayaan sehat walafiatnya. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini Bulina akan nembangkeun hiji pupuh tentang babagian awak. Silahkan kalian simak baik-baik, regepkeun nya. Kieu tembangna. Namina pangambung nu ieu namina damis, kanggo ningal ieu soca, kanggo nguping ieu cepil, nu ieu namina taar, sisina aya palipis. Nah, ayeuna urang nganggo musiknya. Ieu namina pangambung, nu ieu namina damis, kanggo ningal ieu soca, kanggo nguping ieu cepil, nu ieu namina taar, sisina aya palipis. Barudak, aya nu terang teu pupuh nu tadi ditembangkeun ku ibu? Namina pupuh naon? Ada yang tahu yang tadi dinyanyikan sama ibu itu pupuh apa ya namanya? Iya, itu namanya pupuh kinanti. Nah, ayeuna praku hidup tembangkeun deui teras direkam kintunkeun ka ibu. Nya. Sakitu panginten pengajaran dinten ayeuna. Mugi-mugi aya manfaatna. Pendak deui sareng ibu di video pembelajaran salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.